pinuh ku romantika kahirupan ieu Duh kumaha sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya dulu kadenan Pak wallah anu mamalana teh jadi ubud dunya eta jadi budak kadunya dudunya teuing condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong Bapak akhir Pak Gubernur Bapak urang nu bagur teh da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi ya ukur bayang-bayang Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam sajatining rasa ngayosakeun kawontenan kampung tumaritis desa Kenagorowong duh ieu anu hejo lembok dang daunan rajek datutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer rungkaringga nagaleng pasawahan anu parena keur hejo lembok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca itu kaayaanan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Astra Jinga Landawala wallah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun syukur euy kaharareup pilengja kapayun teh Kang wallah hatur nuhun bokap beda eta mah dengan bokap Pino damel atuh ngahaturkeun semah baktos kaunyuk panjenengan Rama Prabu tuluy mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya ditarima jak kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Karapatan Ageng Simonten Ali wallah saling maklum euy kitu salin ampun katilupna perkawis ieu teh naon ieu Bapak teh purwa ngahaturanan linggih para putra sadaya diriungkeun kabeh ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyuk panjenengan buya kag syukur jang syukur bokap babe kalina ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng boga nyebutna teh babe kieu sabenerna jang memang segupama nyoreang alam katukang nyawang katukang cenah kumaha tah dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun wallah sok mindeng kabalungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran eta leres di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu duh kumaha sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya
dulu kadenan Pak walah anu mamalana teh jadi ubudunya eta jadi berat kadunya dudunya teuing conong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah di akhirat ngan napas beak bete ulah dipotong-potong Pak Aher Pak Gubernur Bapak urang nu bager teh da urang di dunya mah ngan ukur samet ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu sinetron tah jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron di mana hiji awewe disiksa diperwasa dinyeri nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron ku jalan carita sok ciramai geuningan kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta mah sinetron ulah kabawa tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya walah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran pugu bisa bukan bisa ngomong dunya teh hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya astagfirullahaladzim wah eta merupakan marukuma laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah eta ulah ilu aya budak dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asal teh baranan rencangan urang jadi si horeng dunya mah saliwat ir caina daun talis atuh saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal kitu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat gini dulu tapi nah teu sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak reresan mo sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bareng atuh serba salah hirup teh jadi ulah ting ka akhirat ulah saimbang dah balan timbangkeun balan kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun lara gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jangan silaing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok
cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna Naropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna ulah sina ka mana kana mah engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean da sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain meunang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean nepi ka loba ka urang bener loba sok urang nya dola we burukan teh si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon teu baheula basa bapa keur bujang emak keur lajang ka abdi aya di mana aduh kana jaro nah sia ngajarawan teh pertanyaan teh kudu dijawab aya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot kabeh teu lieur heug bejakeun wah kayaknya inget si laing baheula waktu bapa ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang eta henteu bener henteu teu inget henteu bener heug ku aing dek diingetan cing tah baheula basa inung keur lanjang bapa keur bujang si laing nyeta duka di mana teh tah keur duka di mana si laing harita hayang dahar henteu cing henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh pangna dijawab oge pangna eta geuning inget pangna dijawab jeung makan pangna ngajawab ingat sia teh teh burukan teh awe ngaramat burukan teh genahnya alah di Seri Harang Panon harita mah kolot atuh kan dalem nah ai gubrak kadunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedengkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa atitu na mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain bakal ngarawat diri Allahu Akbar na boro kakara ina mah sujud ka kolot kecaangan di nuhun beh asa dicangan meurehatena teh kecaangan ayeuna mana sugan moal baung wae geus kitu nyai digana teh alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun karena bubur wisatan beureun si akang meureun ngadulang layang tak kitu jak nuhun Pak jadi atuh si horengnya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah berak-berak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa Allah eta beres ulah cekcok beda-beda warna nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah paraseha aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa seha beda warna atuna meuni lamun sarua mah oh dan nya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh Udin da lieur sia sok nya heseneangan alam oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin eta si Udin nyunatan anakna si Udin nangap dalang Udin wah nya cilaka Pak
lieur kaituna ge sinena teh Udin Udin Rukmini beren heeh beda semua panggil alamat teh bukan kapanggih Udin Hayati jadi ku beda-beda teh sok samungkeun batur mah beda nu nyieun ban nu nyieun pelek nyeun bau nu nyieun oli nu nyieun baut nu nyieun mur naon deui nyieun kaca hijikeun jadi mobil dah eta jadi mah bentuk alah nah teu jelema nya mulai jo parasea we naonan ya eta teu mikir nya kan nyabet atuh geuning nuhun Pak ngagebrai abdi saeutik demi saeutik aya nyai-nyai teh aya nyai yeuh lumayan petak eureun main nang layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung udah amak kayang teh sok lanyung cuai kayaknya naon sok curahkeun dan lu kudu amak mah aing ka sia Leuh nipu ka aing nipu naon akang dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta naon cenah hayang boga duit sekeng hayang naon cenah Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk hiji bueuk teh cenah 100 juta amuing baru neneangan aing menang genep bueuk belaan teu hees bueuk teh aing geus aya geus ngabunuk bueukna ditah cinta dewala bueuk teh geus aya heuh cadar bueukna anu sipit ambek aing goblok ya gimana bueuk sipit goblok beda jak Cina bayangkeun ku sia cok lain anas teu hees akan bueuk di Cina oge aing di Cina film Cina anger ya bueuk mau bolotot goblok nu sipit lamun Cina sarifin kieu abdi mah Pak naon jang lagi si mata roda anger barewe sok palaka kayaknya naon dari kawanana teh bunten kapengkeran ieu Kakang Prabu Adinda Prabu wah linggih Adinda di Paria mau di jalanan si eta mah wah beuki we naon ilai sok rek naroskeun naon hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha eta pertanyaan teh gelo siapa pertanyaan teh hoyong agung tokcer leut wae sareng botol-botolna dijamin batuk bakal leungit saumur-umur enggak ieu mah ketangetan selingan urang dangukeun deui obrolan maut sarana apaleun kapan sia nu milihna ge oh saha nu milihna Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh Prabu Dharma Kusuma begitu etanya heeh usaha dipilihna ku rakyat ku urang raya ku sararea di hiji negara di rajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik teh kembali aya publik umum sararea nya jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat nah atuh seseubeuna mah nu di luhur aya rakyat salangsara ai bucitreuk di luhur wungkul ai rakyat berga emut ku bapak ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa naon orientasina dewa empangna hadang jadi dewa cek silai nya orientasina cek bapak udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat gitu tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan karena kedudukan gitu teh
nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupa cara. Wah, Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Amuing. Nah, sia teh lalawara teuing. Nu lalawara mah kalong, hees na ngagantung. Kuring mah henteu. Teh teh teh. Wawanianan teuing. Goblok naon sia teh? Geuning rek ngagugat dewa nu teh. Ijazah kitu boga. Senjata ge sia teh boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh keleuwih. Bisa pajakeun di harewosan ke ku aing. Aing ketempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Mau. Namung mah teh buntutan. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketempuhan butut mau. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk palsapah karuhun ti lemur. Naon? Naon teh? Bisa negara hurip, rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Wallah. Eta Ai hartina talaga teh puseur, pusat. Nya pusat. Heeh, sa ieu pancuran teh loba nu menet. Nya loba nu menetan teh. Jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh. Nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji. Pangwangunan oge babari runtuh. 5 tahun dah. Sedengkeun eta teh duit rakyat. Aspal kudu 10 jadi genap. Naon teh? Ai pemborongna. Tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja. Ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula. Nya bener. Kayana manehna geus jadi meureun kuring nu menta. Wajar akang kepentingan umum. Adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah. Nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih. Nah anu korupsi miliaran 4 tahun. nganu kur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh. Make bisa poe. Dek dikamanakeun ieu teh nagara teh dek dikumahakeun rakyat teh. Rek dibawa ka mana rakyat teh kitu kan? Aduh aya anak mah tong lang. Tong hariwa aya. Anak mah aya kabeh. Ola eling wala bisa naon ja teh. Boga naon dawala ulah lalawara euy. Motor ge meunang anyuk bukan naon atuh. Kita boleh vokal. Sarapanna boleh. Naon sia teh? Boga naon sia teh? Bukan naon. Tapi kudu demokratis jeung Pancasilais. Eta. Karena dilindungi. Naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang. Alah, jeung aing oge moal meunang jang mah. Ada teh gablek duit aingna. Nu leutik mah moal meunang mah sing bener oge. Tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka duit loba dijual meulikeun kana duit, Pak. Nya di bulan beulit hukum. Aya aturan tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Dia teu ngartina tadi. Eta teu ngartina teh. Supremasi hukum teh ka mana ieu? Can kejahatan birokrasi, can kejahatan administrasi. Wah, rupa-rupa kejahatan, Pak. Lingkaran setan ieu. Teu kudu ku SPJ. Ulah leuwih teuing da wala. Istighfar. Urang mah jelema leutik da wala. Si kumaha? Moal aya meunang jelema leutik. Hariwang. Sia nu bodoh. Pepene benang di kata itu. Astagfirullahaladzim. Jangan nyengor lagi kan. Heula mana sia aing jeung sia kadunya. Heula di dinya berarti aing lajeng. Sopan seutik. Etika pake euy. Pake etika euy. Ade goreng lanceuk. Hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk. Ulah bodoh sia. Kabobodoh teh nya kasamaran tingali deui. Loba kausap korot ya Kang jelema. Loba kausap korot sia teh. Anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Sing manunggal. Tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah. Digunuk-gunuk. Digeblek-geblek bangsa aing. Tapi heueuh amakna teh. Golongan-golongan, para golongan. Beda hal. Parahu.
anu ka itu lain karena alo tapi karena parahu. Oh, bener gitu tekan nyingsa. Di mana aya gempa bumi kawas nu heueuh sembako satruk sumbangan tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna. Rekarna los ya ibadah teh rekarna partai. Musyrik sia. Allah. Lah eling salah. Aling tapi amakna da halis lagi nyingsat Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Yang usah beungeut yang. Istighfar. Ulah labora. Aling mah eueuh Yang ngasup ka sawah. Istighfar yang. Na kuring boga dosa naon? Maling gedah henteu. Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. gitu. Mana bener mana? Bapak tinggali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna. Jablay di Caangan. Bangsat di Caangan, tukang korupsi di Caangan, nu iman di Caangan, aya panon poe arah. Atau beri cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah, hae mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. wallah eta. Aya wae sistem pemilu. Loba kasieun. Loba karempan. Nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Ulah nu sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain. Ku pocong. Sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. La Elila. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meungpeung lineuk aing tewak sok. Panena loba Lamun teh sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing. benar tapi Aya di lingkar jati. aya kasieun mana teh mah. Loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Eueuh jang ulah labora Kang. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung silaing. Ulah euy. Heup teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur kan kudu bener. boga budaya Eta urang teh. martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya. Murokan teh. Dasar pemerintah tage. Warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titir kudu nete teraje. Oh, nete taraje ninsa kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Para pagedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus petrok. Pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun silaing bentrok. Eueuh picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin teh kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun Ceuk itu teh beureun sia, tina beureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh diseng. Bayangkeun ku silaing. Moal teh disengor akang atuh. Eling sia teh dola. Udah mau mawa eta keun urang lah.
geus gem-geme dina hate. Urang saya ya Oh salah gitu teteh. Cing aya gunana keur balarea. Ketik buri nu kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda. Janda-janda muda, mari dong. Siapa mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae siapa mah. Siapa mah hendak kitu wae. Aing si kawin mah ngare budak mah disiksa. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Kan ulah mamawa dewek dolah pala laur. Milu. Perlu saksi. Sike. Batur ngobrol. Cilakaeun lalawara cing. Menghari bangkeun. Gablek naon sih gablek naon sih. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Bantur we kayak beugneus buleut nek batur ngobrol. Kadunungan heula bade ayeuna jig ini cang. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti inung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan curucun cepanona mah. Permios Pak Jig ini cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Aing geus wawartos onaman moh. Kawas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngejemel sekarang. Ini tah ini teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong ngenyot jang, tong ngenyot. Tengahnya. Ayang pas aja emak beneran katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih wetik. Alah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh, sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang resep euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Awas ki. Kita bener.